satrasna urang kudu bersyukur upami teu gaduh motor ngan boga sepeda hungkul. Hari batur mah boga motor kartu ka dieu teh ai kuring mah cenah teu boga teu kuat meuli motor teh. Baik nganjuk sih teu bisa mayar ka Bang Emok sih teu bisa mayar kalau kali segel we teh imah ditagih we lieur. Jadi boga sepeda wungkul. Nah, sepeda ge kudu dimanfaatkeun sebaik mungkin. Lamun urang bisa sepeda kan lumayan daripada jalan kaki. Nah, jadi jaraknya lebih cepat, bisa babawaan, dicantelkeun sepeda di belakang atau napi di payun. Bersyukur boga sepeda. Bersyukur. Nah, teu boga sepeda, teu boga motor, teu boga mobil, teu boga sepeda. Tapi jalan mah masih bisa jarak jauh. Sampai 5 kilo, 10 kilo umpamana. Nah, ieu ge kudu bersyukur. Bahkan kudu syukur pisan. Da kadang-kadang aya jalma boga motor mah ngan ali jalan kaki teu bisa. Atau napi teu kuat lila karena sukuna nyeri atau bareuh atau baheulana potong katabrak meureunnan ka motor bisa. Jadi kudu syukur urang bisa jalan kaki unggul oge. Alhamdulillah komo mang kilometer mah mang puluh kilometer mah ya itu nikmat anu besar badak kita teh. Jag waringkas syukur dipakai ke mana-mana. Bisa jalan bersyukur. Ngalieu ka handap. Nah, ada batur mah aya nu teu bisa leumpang. Dina kors gagang sur bisa ge ngorondang. Nah, itu syukur. Nah, anu bisa gagang sur jeung ngorondang ge bersyukur. Duit komo deui lamun duit loba. Nah, sanajan gagang sur teh meureunnan. Tinggal hayang naon teh nitah ka batur muruhan. Daripada teu bisa gagang sur acan cicing ayeuna kursi roda. Tah anu cicing dina kursi roda ge kudu bersyukur. Bisa diuk nih di kursi roda. Sok coba zaman teu bisa diuk-diuk acan. Rek diuk bisulan contohna. Jadi bujur. Jadi bersyukur bisa diuk dina kursi roda. Ya kadang-kadang ya jalmi teu bisa diuk-diuk acan. Tinggal penyakit nyeri cangkeng teh urat kejepit diuk ke hese teh bisa udang-udang acan. Nah, jadi intina urang bersyukur situasi kondisi naon wae nimpa ka urang disyukuri ka Gusti Allah. Ulah ningali ka luhur pek tingali ka handap. Ungduru ila man asfala minkum wala tangdur ila man faqakum. Tingalilah ka handap ka jalma anu sahanapeun urang ulah ningali ka luhur. Supaya naon? Supaya bisa nyukuran nikmat Allah. Kita masalah materi, tapi ari masalah ibadah mah kudu ningali ka luhur. Tuh. Beunghar ge rajin ibadah. Tuh. Miskin ge getol ibadah tah ari masalah ibadah kudu ningali ka jalma anu rajin. Tapi masalah dunia ningali ka jalma nu sanapeun ti urang. Itu saja.
Jadi itu namina qanaah nyukuran nikmat Allah, narimakeun pamasihan Allah Subhanahu wa taala anu parantos dipasikeun ka urang sabaraha wae sakumaha wae saayana wae urang ditampi Gusti Allah, urang ngemutkeun kana hikmahna. Nah itu hikmahna lamun urang pasti kakayaan meureunnan harta banda teu dipake bener, pake teu ceureuh. Mungkin pakai kawin wae ngeuneuh beunghar bisa nyandung kitu ka dieu. Pake poya-poya mabok-mabokan teh jabana meureunnan. Urang mah dibere sakieu teh ku Allah teh daripada urang cilaka gara-gara harta banda geus dibere sakitu wae maneh mah. Cukup keur dahar. Cukup keur kahirupan sapopoe kawana. Bersyukur. Jadi naon bae anu juga kurang, urang kudu bersyukur ka Gusti Allah. Naon bae anu dipasikeun ka urang kudu bersyukur ka Gusti Allah. Kudu ningali hikmah. Nah, kudu husnudon saya sangka ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wargi sadaya, rupina mun sakitu kapiatur tangtos dina ieu paguneman atau pinta tausiah teh tanbihun teh seueur kakirangan ya. Kadang-kadang aya istilah wiwir tadi wengku eta ketulangan, kadang-kadang hasbun ya, asal bunyi gitu ya. Jadi nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna kirang eta nu bener wae urang candak anu aweun wae tinggalkeun pun masapa wada maka sakitu kafiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.